Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ti payun urang sanggakeun puji syukur ka Gusti Allah anu Maha Suci anu tos masihan kasehatan ka urang sadayana. Hatur nuhun ka saderek panata acara anu tos masihan kasimkuring kanggo janten panumbu catur dina ieu kagiatan. Wilujeng sumping kapamilon dina ieu diskusi. Ieu diskusi teh diayakeun lantaran aya narasi prihatin dina kaayaan lingkungan anu beuki dieu beuki rusak. Di antarana dilantarkeun micen runtah di mana wae nu antepna nimbulkeun caah atau banjir. Tujuan ieu diskusi teh kumaha sangkan bisa urang ngajaga kesehatan lingkungan anu sehat jeung bersih nu teu nimbulkeun masalah. Dina ieu kasempatan narasumber Bapak Dodi Sembada, ahli bidang kesehatan lingkungan, bade midal materi ngeunaan ngajaga kebersihan jeung kesehatan lingkungan. Supaya ieu acara lumangsung kalawan kalancaran, simkuring Lina Septia bade ngaboderatoran atanapi panumbu catur dugi karengsena. Ya ka Bapak Dodi Sembada sumangga dihaturanan kanggo ngabahas materi salami 10 menit. Tah mangga ka ayeuna pamilon ieu diskusi bisi aya nu sacan paham atanapi penasaran kumaha sih cara ngajaga kabersihan lingkungan. Dipasihan waktos kanggo ngadugikeun pertanyaan ka narasumber tong hilap masebutkeun nami sareng ti mana asalna. Alhamdulillah ieu kegiatan diskusi tos rengse, muga-muga manfaat jadi panyumangat kanggo urang ngajaga lingkungan. Hapunten dina segala kalepatan, mangga nyanggakeun deui ka panata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.